suka yang naon. Jadi nggak sarapan atau masih mengharap balasan pesan? Piraku itu kali. Jadi kulit potong aja. Tarik pik kali. Piraku mau kawin mas kawin ikan cupang Anjing liur ya. anjing arah aneh ya euy. Sok dibayangkeun kula. Lain aya wae warga plus 62 nya itu. Lain anu umurnya keur usum euy ningali status teh da loba nu galau dengan ditinggalkeun kawin ku mantannya. Oh, pugu keur usumna loba nu kawin ge enam. Ari maneh ayeuna kumaha atuh jeung si Pini? Ah, kitu we perubahan-perubahan acan. Kan bae fixing sabar dari jodoh mah euy moal patukeun ngan paling mun ditikung dilamar ku batur ditinggal kawin geus teu mustahil. Ulah atuh kitu mah Den. Oh, matak naik ade. Woi bucing, kumaha rasana naik diesel? Diesel. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Sabar lantaran bahas teh. Coba lu buka batu. Balik gendra ka maneh. Marah. Ya, urang boga pantun. Nyeun bandros tina kalapa kolot. Cakep. Jadi adonan kakara dicitak. Cakep. Itu naon anu lamokot? Sing horeng Iron Man nyungsep kena leutak. Anjir, bakal aya we euy. Saha deh? Ya bangsat, naon maksudna ieu? Eta teh maksudna mana kita nyate deh. Tuh tinggal kendala isuk berarti. Apa urang oge? Ya teh kabogoh urang, nu kawin jeung batur. Wah, kumaha tuh rasana diundang ku ka Bogor? Nu pastina mah sesek kana dada teh. Darah tina suku ngumpul kana sirah. Biji rasuk tina ceuli tut. Bae Den sing sabar we atuh. Kan cek mana oge jodoh mah geus aya nu ngatur. Ngan mun ditikung, dilamar, jeung dikawin ku batur mah bisa wae. Oh, den euy sing sabar. Urang moga pantun ieu keur maneh. Naon tah? Opat useup salah sambung. Cakep. Lamun urang salah ngatur, Cakep. omat kasep ulah kundung lamun si Neng dikawin ku batur. Kal. Oh, kayak sok itu ah. Si eta mah da kitu wae. Kaci bodas meuli opan, moal gagal keur lauk subang. Hate nyeri seseblakan. Ditinggal kawin pas keur sayang. Anjing kasih jauh bikin emosi dia mah. Tidak kena. Hatiku gembira, riang tak terkira melihat si eta beungeut nana langsa. Oh mamam. Gantung di tanah buncang beneran si eta teh. Sabar Den, kumaha maneh jadi imit mah. Ada urang mah sebagai lelaki sejati, urang pasti hadir. Kan urang hayang apal heula euy naon sababna si eta bet kawin jeung lalaki eta. Oh, atuh Den. Mengerasaan masakanana geunah jeung teu. Sama sarua jeung si Acilnya, ini kata ulah. Hampura kaceplosan. Urang balik heula. Anjing jor ka itu ulah. Pusing. Bro, kumaha rencana di sini teh? Alah, lieur kana uluna oge lah, kali-kali. Suku. Punten, Belis. Punten. Kunaon eta banget berenyun. Tiga bungkus nasi nurikes. Magdung geus sabungkus lah. Hoream debat ieu. Nah, Nu nyabinya. Itulah ah. tara-tara budak teh kunaon ya?
Aduh, naon sababna kabogoh urang dek kawin yang batur. Apa urang boga salah gitu? Tapi urang boga salah naon? Apa meureun manehna selingkuh ti baheula? Atau meureun urang selingkuhanana ti baheula? Tulus henteu manehna mere rasa ka urang. Terus naon artina ucapan manehna baheula lamun akhirna bakal jadi kieu mah? Buah dijodohkeun kitu ku kolotna. Aduh, pararuguh. Duh Gusti kumaha ieu Gusti mah. Aduh ya Allah. Aduh. Lieur ah. Deni. Nah, si teh euy. Geroran wae ka urang atuh. Molor ieu ngaganggu wae. Ada di WA we teh cara cek nang biru. Itu gerorannya molor ngaganggu wae atuh. Deni. Den, udah. Suka yang naon? Jadi geus sarapan atau masih mengharap balasan pesan? Karena nungguan. Luwi alus keneng ngisi tenaga kercinta nu anyaran. Tah tuh ganggu ah. Dah. Euy. Apaan lain pi, urang mah euy. Dijodohkeun soalna ti heula lanceukna nyeun SW gitu. Keluargana teh nyeun rencana cenah mere kejutan ka adina. Heeh bae geus Den. Percuma da maneh apal kabeneran oge ngadon beuki nyeri hate. Ladak ieu euy, naon gimana dia? Jahu pedas. Lah huceng meureun ieu mah, tahu cengek. Kumaha kondangan rek jeung urang atuh. Nah, bae urang mah sorangan lah. Mana mah tungguan we di imah nya. Sok atuh bae ari kitu mah. Urang turut manila. Bae sok. Urang di dieu heula tuh, heuh. Nah, di nuhun geunya. Siap. Ladak sih memang. Cengek Sok. unggul. Munah. Asli pik seger neus mah ni mah euy. Kumaha Den eta jadi nyate? Jadi atuh lalaki sajati urang mah. Ari maneh. Yakin Den sorangan eta kuat mau dianter? Nah, ari maneh ulah nyepelekeun ka urang teh. Urang geus nyiapkeun kado, segala mah pun geus bebeakan jadi mah ini. Lak maneh tegoan we di imah. Da tuh Den labuk. Pat, teh bangsat. Oh, pada diri nyawe ngajeleng ka dieu. Eta ngomong. Luncatan jiga bangong arar. Geus di. Urang ini teh lah tuh nya. Yang tegar bukan maneh omat tungguan imah kana bisi aya naon. Tuh da piramantan atuh da. Entah mah. Sok bae ini tuh Den. Bae mama aman kurang dijaga. Aduh, kuat maunya ya urang ilit. Sieun diracun we eta satena euy keur urang. Tunda we dieu. Jaguar maneh baturan aing enak, nya panggil mantan aing kawin goblok. Tidak, buat. Saya urung dorong wae heula. Gustina meski jadina.
Assalamualaikum CS aing. Waalaikumsalam. Kumaha Den aman? Aman atuh. Kata si Gia ngobrol meng naon yuk. Ayo atuh. Cerita keuleun mah yuk. Mang atuh bae awe mah lobak kene ah. Awe mah bae. Cie, nutus nyate. Bacot kau bucing. Padahal bari nyemang lagu, Den. Nu ieu ye. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat seserahanmu. Ngalah anjir. Pusingnya urang mah. Kopi geus babaturan ya si bucing. Keur gabut meureun ti kamari ngaheurian wae urang teh nya urang kelieur si eta mah da. Mana madam, apa situasi atuh? Justru orang ngaganggu teme tegalau si Deni. Tenyangka orang masih Deni kakituna ku awewe. Heeh, por bunuh diri Hayu atuh orang tuturkeun. Jeung hiji pini-pini we. Geus yeuh, urang siankeun nomor ka maneh. Tah, geus aya mah urang geus urusanna naon deui jeung si pini lah. Nuhun, itu mah hade lah. Naon eta? Lalu, sayang. Ih. Kenalkeun teh pernah habiskeun. Bisa teh da. Nanya, dulu. Tahu namanya? Guys, Si Kehet, palu sih nggak tahu lapar. Beli urang dibawa kabeh lapar keneh teh euy. Dam, nyalain si Deni tuh. Kabelah kidul biar mah euy da mau beli urang. Kunaon sih eta cara biasana kitu? Ditinggal kawin ku mantana. Wah, hayu atuh urang milu. Yuk. Sama Den? si manuk bi. Ya tuh tangan ke sekalian. Oh, katu sekalian ya. Kunaon eta beungeut di kamari jam 22 we. Sidik ditinggal kawin ku bogoh. Bae sing sabar lain jodona cek papatah oge dihin pinasti anyar pinanggi sagala rupa perkara geus diatur kuno kawasa. Bae sing aya hikmahna di balik cerita hirup maneh. Nyabinya bener pisan. Nuhun pisan nya bi, hepeling nya. Abi ka cimanuk nya. Kade taruntahna ulah dipican kawahangan. Moal atuh bi, piraku teuing. Belis nyalain si Deni. Tuh, kaci manuk tuh. Oh, nya, nuhun atuh nya. Hayu ah. Masa? Ieu kisah cinta urang anu harapan tinggal lamunan. Cek urang lamunan juga mesin waktu. Nenjo mulung ka poho nepungkeun urang nu pernah kecewa di hiji masa. Sabenerna sore ieu ngabungahkeun sarua sapertos salira nangkelkeun ka sono nangkep kaula saat urang can pernah kabatasan. Sore ieu oge tenang. Seperti salira masih bisa ngucap sayang saat peluk salira can ngajadi hiji kena. Ngan teuing kabeureyan naon, diri bisa nepi ngemut ka salira. Deuk hal naon eta, diri keur ngarasakeun geulisna ka sono. Akhirna sadar tentang arti papisah. Ngadewasakeun hate, mimiti uyupan nu amis tengah kenikmatan nu puitis, nepi akhirna kana pahitna ampas berujung miris. Lain papisah nuku diri sesalkeun, tapi kapahukeun gacang pisan nuku urang cirikan. Beki lila diri ngemutan salira, beki diri ngarti ngeunaan garis Tuhan keur urang pribadi. Kecil itu si Deni.
Terus si Dani rek mana euy? Bawa rek malikeun manehanana euy. Ayo turkeun dah. Ya. Naon isina ieu runtahnya gara-gara nyala kieu euy. Meun. Aduh. Sok bijil. Tuh, urang si Denis ngorowokan bawa rek malikeun manehanana. Ayo gua ayo. Ayo urang ka kahanap. Nenek, tong nek dari mana? Kunaon dari mana? Oh, Den tong buru diri inget maneh teh. Loba keneh hutang. Oh, Den mana telendak berdikari. Kunaon dari mana? Ih, wah urang mah nyaah kawaneh. Istighfar, Den. Jalan hidup mana masih panjang. Oh, ingat maneh teh. Ulah bunuh diri, sanajan tinggal sebulan oge anger. Di lembur oh maneh mau rame. Kunaon setari marana aing ngerek bikin runta ieu tuh. Oh, bikin runta. Biar ku teuing aing ku hiji awewe bunuh diri. Aing mah terus bikin runta. Sanajan hate ditotok, awak mah kudu cenghar, kudu ambyar, kudu bugar. Mata kayak nama. Ayo tuh mau beli Hirup dek sakumaha pait, dek sakumaha raheut, dek dirarajat nepi ka diwawajet. Urang maka selalu boga nu mere sumanget jeung ngubaran karaheut. Kadang sendal bisa ngagantikeun sapatu, lilin bisa ngagantikeun lampu. Tapi kudu anya nyaho. Eueuh nu bisa ngagantikeun babaturan. Jeung jalma nu mika nyaah ka urang, nu bisa narima hade goreng urang. Lamun Gusti nyiptakeun mega jeung ngendahkeun langit, maka Gusti nyiptakeun babaturan pikeun ngendahkeun kahirupan urang. WhatsApp yo, buat salariha. Lamun nyen konten YouTube mending di nu hajar. Ngeunah warak dahar udang sate. Wah. Kerupuk aya. Aya. Nya. Au. Darula. Alah anjir pusing lah Pik. Baturan ieu si bucing. Teu nyawan urang keur ieu nyawa ieu anjing. Ayo. Maneh mah ada bekal. Maneh nah. Yuk ya.